soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh. Jeung teu pernah mundur ahli Allah. Urusan eleh jeung menang lain urusan. Urang teu penting berjuang. Geus teh gimbir urang Irak, bangsa Irak, Iran, Persia teh negara-negara kuno tiba. Oge magola intah. Waral Hafiz Abu Nuaim, Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun anal fasaqata. Saenyana jelema-jelema anu buang ka waro nu para rasik. Begitu manehanana ngabunuh Ali Al-Akbar, putra daripada Sina Husain. Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar. Kuburanana di Iran. Ali Al-Akbar. Aya Ki Ali Murtadha, aya Ali Akbar, aya deui kitu Sefadha. Itu makam rame di Iran. Wah rajas. Diriwayatkan bahwa senyanya kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deh 70.000 manusia ahli Allah. Masya Allah. Wakutila jeung dibunuh bisa Babil Husain kusabab Sina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deh. Soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh. Jeung teu pernah mundur ahli Allah. Urusan eleh jeung menang lain urusan. Urang teu penting berjuang. Geus teh gimbir urang Irak, bangsa Irak, Iran, Persia teh negara-negara kuno tiba. Oge magola intah. Waral Hafiz Abu Nuaim, Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun anal fasaqata. Saenyana jelema-jelema anu buang ka waro nu para rasik. Begitu manehanana ngabunuh Ali Al-Akbar, putra daripada Sina Husain. Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar. Kuburanana di Iran. Ali Al-Akbar. Aya Ki Ali Murtadha, aya Ali Akbar, aya deui kitu Sefadha. Itu makam rame di Iran. Wah rajas. Jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ieu ngaranna Zainal Abidin. Nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disak-sak Zainal Abidin. Kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh. Cuman keur dibere muriang panas. Ngahodhod Zainal Abidin teh. Kulantaran muriang pataraku diantep ditinggal ke harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alal Akbar. Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep tanu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sina Ali ti Sina ka Sina Husain ti Sina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae. Malaikat Jibril Gusti Allah, malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sidina Ali, lamun anu kitu ka Sidina Abu Bakar aya, Sidina Ali mayoritas. Sidina Ali, Sidina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta Imam Zainul Abidin eta tah. Masya Allah, nu nyana salapat sebab harita waktu kurduk diberudu dibeakeun kabeh, zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriak. Berarti muriang teh aya manfaat. Muriang aya manfaat ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa. Nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana. Wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapal ragag alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh kaluar teh alhamdulillah. Sareng nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh mah tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu dimantak urang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur delekeun aya hikmahna ge di satukangna ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres. Tah lain hikmah mah malah
Aya hikmah dokter cerita doang. Aduh saya kunaon ngajang jauh amat bogoh di bawah batur selehan amat nah kunaon itu tadi susul nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala mesti daya teu upaya bae lompat na kadinya bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah pasti aya rahasiaan di satu kangenan lalaki kos teu boga peler bae nah geus kajeung da peler mah aya ieu anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler ieu si ante marah geus moal geus aya aturan tilauhil mahfuz na berarti geus luhur ya budak ya luhur ya budak ya luhur jadi ledek naon ya terus bae sebulan 2 bulan 1 tahun bener ya ceng ceng bangun ieu jangan boga pemajikan encan ieu milu ka ditu ka mana ka imah adi teh aya naon entah ieu bae ka ditu dai ka ceng dari dia sagawe-gawe bae ta ceng oh teu teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangicepan mungkin inilah rahasia Allah atau Allah manin rahasia babari jasa ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus aduh tanya ku bapana neng neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasaha aya abah boga pilihan saha abah anu embung oh eta embung mah maksa abah mah aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka neng nu hayang ngalamar saha anu embung mesti lu embung bae aya neng si ieu embung bae hayang ka saha itu Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi bener geus rahasia Allah geus tah bapak geus hidup bae nu penting bahagia batus ya rumah tangga geus masalah geus ngapaman penting bahagialah di dunia ieu jamal kebal sia kaderna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah geus kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogo nu itu tunggu aya rahasia di balik udang Masya Allah karib pokona mah geus nuhun urang budak rahasia Allah asal urang sadar urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mus mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang dibade panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah itu syarat mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikkeun derajat urang lempang ya begitu urang lempang ditajong boblok ka batu teh neuleung meureunana cak batu emang aing iraha neuleuna jadi mati balik itu neuleung sia kunaon nyarekanana aing cak batu eta sodmatil ula urang ngarasula teu bagus tapi lamun urang ditajong masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ya ka batu poe ieu geus Allah naikkeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang ya bos kok anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarag sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae pan ieu kakarag kadenya ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tawa geus kitu mah teu direken ku Allah jadi sodmatil ula nu direkenna teh pertama kejadian Masya Allah talamun urang boga kabogo sekat ku batur dikawin alhamdulillah bisa nyebut alhamdulillah iya tuh geus dang Allah geus kumaha pasti aing kajen ku kumaha digantian ge ku Allah ya aing geus yakin jasa bener menang 1 tahun teh aya saya can kawin ya yuk kal murain dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ai bae leumpang ayo atuh
berangkatnya milu kalumburnya Masya Allah didinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina aya jahe Masya Allah imah boga mobil boga perusahaan aya mantep geus lah geus masalah geus sia da masalah geus barang dihitung-hitung umurna 55 tahun sia dek we kajen lah sugan pendek umurnya na brak angel kapaeh deui ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur ngan dibalik eta masih aya hikmah je pokoknya Allah mah gitu bae nah ieu Imam Zainul Abidin muriang Tiribono wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat Masya Allah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasana tilok maca Quran ku ari mah di imah oga we maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mantap urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna Masya Allah cuman orang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus nyahoan wali mah nyaho diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya anu sugih nyalametkeun anu sugih nyelakakeun susah nyalametkeun susah dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah dak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum qadalu dulurna Ali al-Akbar dibunuh nah sanggeus dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceger biadab da urang luar negeri ulah aya cak tiada turunan Kangjeng Rasul putus disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir hibasyadihi gabiban min majratil gal'ah di kuburan para jelema nu maut syahid min nil Misra aya dinya deukeut min majratil qal'ah tina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masad harga tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya dikubur oh urang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara di Mesir bagus pohara ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara jasa sampah di mana-mana eta urang ziarah ka kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jajalenan Imam Waqi ziarah cukup di jalan bae lain lantaran kotorna pohara ahli Allah teh ahli Allah loba jasa di Mesir tapi kuari teu terurus bentuknya mungkin ke bentuk demo tadi Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep boh turut dibersihan mah gampang di Mesir mah sadaekna ditut lapangan dibelum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan Nil ge geus teu terurus
terus bangawan-gawangan nu lain kan gitu ngaranna solokan anu ti bawangan Nil sampah hidung caina